Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam tepang, salam kalujengan. Wilujeng tepang, ngalangkungan. Channel Kamumet Urang Sadaya Megas Pasundan. Dina acara Dongeng Sunda. Mang Acil Gentra Suara, baris ngalajengkeun jejer carios Sangsara Dihaja. Hasil karangan U. Suhendar. Kumawartosna ieu daramang damang nuhun upami sehat manya eta anu dipiharep siang wengina iwal ti sehat. Kaleresan tepang dina bagian anu ke-12. Kumaha lajeng layu carios sumangga urang sami titenan kusadayana. Jejer carios Sangsara Dihaja. Sorah kaparayun. Lalawuhna tadi rausan gerage, hatur lumayan dan usai mante aya. Hatur nuhun ibu, katampi ka teda pisan. Cok, ayo nama sabaraha tah anu dibutuhkeun teh. Ngan lamun gede-gede manu dibutuhkeun anak. Kuring ge di mana atuh? Eta mah teu langkung bae, abdi mah moal nangtoskeun, teu langkung karidoan manah ti dieu, kitu nu mawi. Haji Toyib ngareret ka bojona, pok deui nyarita. Tah, kitu ceuk Pak RT ge ibuna. Eta mah kumaha oge kaikhlasan urang. Bere we atuh keur sabungkuseun rokok mah kadinya. Ceuk Haji Toyib, jiga nu nyaah pisan rek barang bere teh. Keantosan heula atuh Pak RT. Manawi aya saalit mah. Jung buhasanah teh nangtung. Koloyong ka kamar. Terila geus balik deui bari jeung kawak duit 5 lamar warna beureum. Song diasongkeun ka Pak RT. Mangga Pak RT ngaturkeun artosna. Nanging teu kenging ditingali jumlahna. Da ari kahoyong mah ageng masihan teh. Nanging ngan ukur kahoyong. Buktosna mah teu sabaraha. Teu janten sawios-wios. Abdi teh ngaturkeun nuhun anu kalintang ageungna kana kasayan ibu sakulawargi anu tos sumbangsih ka lemur. Mugia bae kasayan ibu sakulawargi sing kagentosan deui anu langkung ti langkung. Amin. Sanggeus nganuhunkeun mah kabuhasanah, jung Pak RT teh nangtung. Tuluy amitan dijajabkeun ku buhasanah nepikeun ka lawang pantau. Sainditna Pak RT, Haji Toyib tuluy ngobrol jeung garwana. Pok Haji Toyib teh ngamimitian nyarita. Kumaha ibuna ya jualan di pasar teh? Aya kamajuan, rame gitu. Ya alhamdulillah. Langganan anu sok balanja ka ibu beuki dieu teh beuki tambih. Ibu teh manirariweuh ngaladanganana. Kumahanya upami dinten enjing mah arek miwarang si Inta wae tamantuan jualan di pasar supados ibu teh teu rariweuh teuing. Teu bisa ibuna, teu bisa. Isuk si Inta teh ku apa arek diajakan ka lemur Bantar Dawa. Kapan apa derek nagih hutang tah ka si Ato. Tepikeun ka wayah kiwari lebeng tah. Eueuh irung-irungna acan komo lamun bayar hutang. Panginten can gaduheun wae da upami aya mah tangtos kadieukeun kitu tah apana. Teu bisa kitu-kitu wae. Pokona mah poe isuk rek dijolag ka jeung si Inta teh ka lemur Bantar Dawa. Arek dirampas bobogaanana. Ae, pangabogana kitu maksud teh. Nya eta mah teu langkung apa bae. Bade kumaha bae oge abdi ge gaduh uruseun tadi pasar milari rezeki anu halal. Buhasanah jiga nu bendu ngadangu kasauran carogena teh. Tapi lila-lila mah buhasanah teh nyambung caritana. Apana? Yeuh, minggon-minggon ieu teh ibu teh ngintunkeun artos tah ka akina si Nyai anu aya di Tasik keur nyumponan pangabutuhna nggoning masantren keur daharna sareng keur jajana we tah sadi dinten. Nya syukur atuh ari ibuna geus ngirim ti heula mah. Lain rek teu ngirim apa ge. Kan sok poho bae eta teh. Cek Haji Toyib.
ngarasa era ti ditu nama kapiheulaan babar kudu jadi pamajikanana. Ari Bu Hasanah ngan saukur mesem da geus apal kan adat salakina. Sumuhun apana si Nyai teh geuningan ayeuna matos rumaja putri. Manjing dewasa abdi teu boleh nitipkeun ta ka akina teh. Wirehna arurang mah kapan jarang ka ditu. Disagegireun ti masantren teh pangdidikeun boh lahir batina supaya janten wanoja anu pinter jembar ku ilmu loba pangabisa sangkan hirupna salamet dunya rawuh akhirat. Nya we atuh saha nu teu hayang boga budak keur geulis teh bager pinter loba pangabisana calakan anak apa teh atuh. Ta eta apana sumuhun nyaah kakolot ngajenan ka sasama bakti ka nagri taat kana agama. Saur Bu Hasanah bari ngawawaas anu jadi anakna adungan hiji-hijina nu ayeuna keur nungtut ilmu ngulik pangarti nimba pangabisa di lembur akina. Pok Haji Thoyib teh nyarita deui. Lamun si Nyai geus sawawa, geus meujeuhna ngambah rumah tangga, apa mah boga cita-cita. Arek ngajodokeun si Nyai ka lalaki anu harkat darajatna satahap jeung urang. Malah lamun bisa mah leuwih ti urang tah banda kajanana teh. Kitu ceuk Haji Thoyib. Barang ngadangu kasauran kitu, Bu Hasanah ngarasa teu panuju si horeng anu jadi salakina teh geus ngadodoho geus nganti-nganti wae. Kabobodo tenjo ka samaran tinggal silo kudunya barana. Ari abdi mah kumaha jodona we apana moal arek ngareremokeun anu jadi anak. Margi jodoh pati bagja cilaka mah sanes urusan urang eta mah urusan anu maha kawasa. Cek Bu Hasanah nandeskeun kanu jadi salakina. Kapanan saeutik henteu na ibuna. Ari anu jadi budak mah kudu diaping kudu jadi kolot supaya henteu sakama-kama. Cek Haji Thoyib jiga anu embung eleh ku caritaan anu jadi pamajikanana. Nya teu langkung apana bae bade nganggap naon oge. Kitu tembal Bu Hasanah sok sanajan dina hatena ngageremet teu panuju kana kecap-kecap anu jadi salakina. Inta anu ti tadi ngabandungan, harita mairan obrolan antara Bu Hasanah jeung Haji Thoyib. Abdi satuju pisan juragan. Upami agan neng tah ngadahup kenging jodona ulah hilap tah dipestakeun anu rame lah pisan di dieu. Pokona mah hiburan we juragan kana hilapnya. Anu murah meriah lah ceuk abdi mah. Anu penting mah rame juragan lah. Nya bade nanggap-nanggap senso atuh tah. Kitu pok-pokanana Inta. Atuh mani molotot Haji Thoyib teh bet asa diungha asa disepelekeun ku badegana. Asa dasar bibir teu diwangku letah teu tulangan sia. Ngomong ka mana bae eta teh sarua we jeung ngahina ka kami ha. Maknya pesta anak kami juragan raja kaya anu pangbeungharna di Salembur Cimendong dar ek pangnanggapkeun sensonya. Aduh can ilahar deuleu sia mah. Can ilahar, aduh ngahina maneh mah ngahina da Inta. Kitu ceuk Haji Thoyib bari mureleng ka Inta. Inta seuri koneng nenjo dununganana ngambak teh. Teu lila Bu Hasanah pok deui nyarita. Kunaon ari apa sok kalah ka mana bae nyarios teh? Ceuk Bu Hasanah kituna teh bari terus ngaleos ka dapur. Maksudna mah arek masak. Da poe eta geus maju ka burit. Kitu deui Inta pipilueun ngaleos. Manehna ge arek marab ingon-ingon. Dages meujeuhna di para. Ari Haji Thoyib manehna mah jongjon bae diuk bari jeung udud padudan. Kacaturkeun poe isukna, panon poe geus meletek di tebeh wetan.
Cahyana nyorotnya angan buana panca tengah. Dipapag kurecetna soramanu. Bari jeung ting arat selok dina dahan kai. Ting keleper ngicis jangjang. Breh pagunungan. Ting jungkiring pasawahan hejo ngemplok. Ngampar legana satungtung deuleu. Pilemburan tinggal rumpluk. Imahna ancal-ancalan. Hiliwir angin pagunungan karasana nyecap tiis. Nyerap kana sungsum balung. Dina kayan kitu. Haji Thoyib jeung Inta geus aya di setanghing perjalanan. Ngahaja rebun-rebun keneh geus miang ti imahna. Anu maksudna arek ngajugjug ka Bantar Dawa, arek nepungan ka Bah Ato. Di jalan, Haji Thoyib jeung Inta ngarobrol, sagala dicaritakeun. Pikeun ngabrang-brangkeun rasa capek. Srog kada datar, turug-tug mudun. Bras ka pasawahan, jog anyog kana tanyakan, bus ka pilemuran, kitu jeung kitu bae sapanjangna. Lamun tepi ka hiji lembur, heg di eta lembur teh kaparengan. Aya jalma anu boga sangkutan jeung Haji Thoyib, sok ngadadak nyimpang heula. Ngan nya kitu, loloba nama kalah ka sanuk-sanuk menta dihampura, pedah dina waktu eta cenah can boga keur bayarna. Haji Thoyib begitu genah hatena, sabab hiji ge eueuh nu dipercaya jelema-jelema anu boga sangkutan ka manehna. Geus kitu nuluykeun di perjalananana, ngajugjug ka lemurna Bah Ato. Teka rasa lempang teh geus rada jauh, beuki anggang ti lembur Cimendong. Sababaraha lembur geus kaidar, geus kaliwatan. Atuh puguh capena teh lain lumayan. Pok Haji Thoyib teh nyarita ka badegana. Lalasaan mah geus capek lempang teh euy. Aduh, kurang ajar jelema-jelema nu ditepugan teh geuningan. Ieu teh ninggang disuwe atawa kumaha nya eueuh nu sahulueun. Nyarita kituna teh bari ngusap kesangna anu renung dina tarangna. Atoh kantanan juragan, malihan mah lamut imah lamut abdi juragan. Maniting goromu kieu yeuh gelegor cenah kitu juragan. Singga sagara pakidulan. Deuh teuing kumaha nya gan nya? Singga nama nagih tata nagih eusi. Hakalneun jeung hakalneun weh. Anu dipika inget teh. Puguh kami teh keur jengkel nagih teu bebeunangan. Rupa-rupa bae ekol jelema teh. Aya anu pameng teh, aya anu alasan tas gering teh, aya anu alasan can gajihan teh. Rupa-rupa kami teh lieur ya Inta ya. Ya lieur hulu teh ya. Bisi maneh teh percaya ya keur lieur. Tah eta teh kasalahan tina waktos keur murang kalih cenah juragan. Upami masta kalieur teh. Cek Inta bari ngareret ka Haji Thoyib. Maksudna Inta kasalahan kumaha? Sumuhun nuju murang kalihna cenah juragan kantos nuang angeun kolecer eta teh. Janten ayeuna karaosna kitu juragan. Allah, di mana anu sok angeun kolecer atuh? Ari ngomong teh sok ka mana bae. Kantun muntang we atuh juragan lah. Ari lieur mah gampil. Naon hese na atuh? Kana cepil-cepil atuh juragan muntangna. Terus tonjong sah. Inta, mentong abodor sah. Nyaho aing keur loba ka jengkel ya. Cik atuh ngomong teh sing baleg. Tong ka mana bae sah. Cik Haji Thoyib bari jeung bendu. Ari Inta ngahaja manehna mapalerkeun ka capek supaya bisa kaubaran lain teu nyaho adat kana Haji Thoyib. Ngan itung-itung ngabrang-brangkeun rasa capek. Telila pok Haji Thoyib teu nyarita. Malah mah kakaraeun euy. Inta, tadi ka Bandungan ku maneh. Tina sababaraha jalma anu ditagih ku kami. Di antarana aya anu nyarekan batan mayar ka kami. Bat kalah kanang tang pasea dipikir-pikir mah pika sabelun pisan. Cek Haji Thoyib nyaritakeun pangalaman tadi. Teu aneh lah zaman kiwari mah juragan. Teu aneh. Anu ditagih teh sok leuwih galak tibatan anu nagih. Kitu tah juragan.
Tos rumus eta mah. Duka kumaha abdi ge teu kahartos dugikeun ka ayeuna ge ngemutan soal hal eta mah. Tapi dah heueuh pisan eta teh euy. Bener kayak kitu mah. Buktina kealaman pisan ku urang. Cek Haji Thoyib bari neruskeun deui lengkahna. Teu lila jerut kana pudunan. Haji Thoyib jeung Inta leumpang nurug tug mundun. Bari dikawihan ku manuk anu recet di sarada, lir anu keur ilung upahan kana lengkahna Haji Thoyib jeung Inta. Bari leumpang Haji Thoyib nyarita deui ka badegana. Dengekeun sola manuk. Inta betrupa-rupa sorana teh nya. Cik Haji Thoyib bari dangdak dengdek ngadedengekeun sora manuk. Nya juragan. Ieu teh hiji kaagungan anu maha kawasa juragan. Di antarana nyaeta manuk. Tah geuning tah. Kapiras sabta juragan tah? Surku tutut cenah. Surku tutut tah. Jika di pasir anu belah kaler teh juragan tuh. Tah eta teh sorati kukur juragan moal salah. Oh eta. Naon sia ngomong lawan? Maknya aya sorati kukur surku tutut sia. Anu kitu mah deuleu. Deuh. Mantak ge kudu sakola, kudu loba kanyaho arina naonan teh. Yah, sora nu kitu mah titiran dulu. Ari dina maksud mah kadinya juragan abdi ge kana titiran. Ngan ieu biwir ya sok tinggaleun bae aduh. Nah atuh sok lain dina emutan lain nu diucapkeun eta teh. Inta rada kuram kireum geus nembongkeun kabodohanana sorangan. Pok Haji Thoyib teh nyarita deui. Tadi cek maneh biwir teh sok tinggalun. Pan biwir maneh mati baheula ogenan anggar didinya Inta. Napol didinya teu ka mana-mana lin. Duka teuing juragan abdi ge bingung. Tapi juragan ulah naroskeun biwir abdi napol dah henteu dielem atuh juragan Kituna teh Inta bari ngarampa biwirna bisi leungit meureun sok sieun katulah ku omonganana sorangan. Aduh, dewek capek-capek bari jeung kesal gaya ngadadak hayang seuri ya. Ulah reuwas Inta. Ulah reuwas biwir leungit euy. Da loba gantina. Gampang soal eta mah. Lamun hayang hideung ganti eta mah ku bibir katel euy. Lamun hayang monyong ganti ku bibir haseupan. Kitu cenah cek Haji Thoyib latwe poho kana kacape jeung kajengkel mah ngomongna ngagonyak anu jadi badegana. Aduh juragan. Nah ari juragan mani kitu-kitu teuing atuh ka abdi teh. Ari abdi lepat naon atuh juragan? Piraku atuh. Bibir abdi bade diganti ku bibir katel atawa diganti ku bibir haseupan. Nuh abong deui atuh juragan. Abong deui mah nya bibir dianyam atuh juragan Bongan we atuh. Ka mana wae sia ngomong teh. Mantak puyeng kabatur deuleu ari nyarita teh. Mun eta perkawin sasatoan, kolot baheula teh bingungeun. Dina nyieun ngaran Satok. Bakat ningku seueur eta teh. Jantan we kitu tah. Nah, sia make jeung ngomong kitu Inta. Naon buktina sia? Sumuhun ieu mah panginten saur abdi ogenan. Panginten juragan. Wirehna kieu we atunya saur pamanak abdi mah. Tikukur. Tikukur bener eta teh. Tikukur juragan. Sabab di sadana ge tikukur cenah kitu. Laras eta tikukur juragan. Teu lepat deui eta mah. Yen manuk anu kitu teh di sadana kitu teh eta teh tikukur. Bener euy, bener. Terus naon deui terus? Tah, terus emek cenah. Emek kitu. Terang juragan emek. Nyaho. Nah, atuh saya teh nganggap belet kaing. Tah upami aya sato anu disada embe-embean eta teh laras sato eta teh disebutna teh embe juragannya. Benar atuh. Tah kitu juragan. Tapi abdi mah sakapeung sok bingung juragan eta teh. Nah, sama ke jeung bingung Inta. Cek Haji Thoyib ngadadak malika tukang muralang ka Inta. Abdi bingung mah juragan. Ngemutan kuda. Ari sia. Bener kudu diganti ku bibir katel teh. Yo. Dewek mah sajeroning leumpang teh mikiran jelema anu baroga hutang deuleu. Na ari maneh dar mikiran kuda. Sanes kitu juragan. Kumaha bangla kitu sia? Sanes kitu juragan. Sumuhun atuh tina perkawis ngabahas sasatoan kapan tadi oge juragan. Sok kuda mah disadana hiem.
Hiem cenah kitunya. Kudu nate ngaranna teh eta teh si Hiem lain kuda juragan. Nabat jauh pisannya juragannya. Manawi atuh juragan terang tah. Kumaha eta kuda henteu disadana teh kuda cenah kitu. Cek abdi mah eta teh ngaranna teh Hiem sanes kuda juragan. Belegug siapa nanaonan teh. Ya, henteu sakuresora eta kudu jadi ngaranna deuleu. Contohna, manuk heulang ge. Manuk heulang sia disadana teh kelik. Kapan ngaranna oge nan heulang lain kelik. Nah, saur abdi mah juragan eta teh kudu ngaranan si kelik. Pek bae keur sia mah. Nah, atuh pusing-pusing teuing sia ngarebutkeun sasatuan. Atuh geus we kieu sia. Lamun sia boga pamadegan kitu mah Inta. Kumaha juragan? Geus, maneh di ngaranan Inta. Samohon, nami abdi mah teh sepuh teh pamasian teh Inta. Ah, geus maneh kudu ngomong salilana. Inta gitu. Nah daek maneh. Aduh, teu wajar atuh juragan ari jalmi kitu mah. Aluwalda geus sia kudu bener nyarita teh. Kudu ngaran kuda jadi Hiem. Nah daek maneh Inta kudu disada ngomong Inta saterusna sia. Tapi mios juragan abdi kitu ogenan asal juragan ge sami atuh. Maksudna kumaha sia Inta? Cek Haji Toyib bari ngarandeg tuluy ngaliuk di ka tukang. Sumuhun waas, lamun abdi nyarios intaan, juragan teh nyarios deui. Oyib gitu. Aduh Inta. Pas ya ngahina ka dewek. Nanaon sia maksud sia teh? Nyucung sia ka aing. Make nyebut ngaran sagala. Kapan juragan? Tadi ogenan abdi mah ngabahas tina ngaran juragan. Hapunten we eta mah atuh. Gitu. Margi kan ieu mah ngibaratkeun kitu juragan. Nah, atuh juragan hapunten juragan bilih lopat mah. Gas ya. Tong ngabahas nu kitu patut sia. Nyucungah tungtung nama ka aing. Kurang ajar sia teh kadudungan kieu-kieu ge aing teh dudungan sia dulu. Anu perlu dihargaan ku sia. Nah, tina manuk sia. Kalah rahmat ka malaikat nu sejen. Hapunten atuh juragan kupingkeun we lah sorana juragan. Tah, aya nu tutit cenah juragan. Manuk naon eta juragan tah? Makarap sia. Arek si tutit, arek puyuh, arek bango. Kumaha sia eta mah aing moal arek pemiluan sia lah. Daripada aing cilaka rahmat ka malaikat ngunghak sia ka aing lah. Ari juragan, kapan abdi mah juragan bodoh. Abdi mah rumaos mantak ari jalmi bodoh cenah cek kolot mah kedah alewoh. Mantak abdi naroskeun ka juragan. Tah aya manuk tah. Tutit. Cenah eta manuk naon juragan? Sabodo. Teu hayang ngadenge aing mah dengekeun we ku sia ulah ditanyakeun ngaranna. Teu hayang ngajawab aing mah. Moal atuh moal naroskeun manuk naon-naon juragan. Mung abdi kantos ngadangu eta juragan. Cek Inta bari terus nroweco manehna mah. Sanajan teu dihaminan ku Haji Toyib anu sametut bangkenu peda disebut oyib ku badegana. Pok di Inta teh nroweco ka mana daek. Eta teh juragan yo. Abdi ogenan upami tempat cek kolot lamun manuk anu kitu disadana eta teh ciciren rek aya jalma anu maot. Barang di dieu mah eueuh jalma deui juragan. Iwal ti urang duaan juragan jalmana teh. Aduh, barang eta manuk teh ngelakna tuh di luhureun urang juragan. Rek saha deui? Antawis abdi sareng juragan anu disebut aya jalma mah. Ay sia. Kalah kanjing sieunan sia ngomong teh Kami mah hayang kena hirup. Teu hayang modar. Gue siarek modar mati heula jig. Haji Toyib katembong gemes tapi bari jeung reuwas. Tetela Haji Toyib mah masih kena percaya. Terus kunyam-kunyam. Si Singlar mapat kenjang jawokanana. Sabab manehna mah boga anggapan yen manuk anu kitu teh sok ditumpakan ku juri. Jung manuk geura indit jauh ka ditu ka Sabrang ka Palembang. Dadi dieu mah tempat manusia. Kula sewu putuna Raden kala onjo anu ngagegeh di siluman silemin. Bangka nurut, bangka tunduk ka awakeun. Jung geura lumaku blal geura miang. Ulah beng batan di jalan. Wana-wani bau, teu wana teu wani teu awu, teu wawu acan. Kitu cenah si Singlarna Haji Toyib. Ari ku Inta mah teu kadengeun. Kekecapanana ngan kadenge ngagerendengna wungku.
tekong sirila beretek Haji Thoyib teh lumpat maniti paparetot bakat tingkusieun lumpat nulih kacape jeung teu ngarerti ka Inta badegana bujurna ampul-ampulan beuteungna mani keplok bubuhan beuteungna budayut ari dadana rada meber puguh we beuheungna teu mani euleugeg nempo jajalaneun sedengkeun Inta barang nempo Haji Thoyib lumpat manehna ogenan pipirueun lumpat da sarua manehna ge sieuneun gero ka Haji Thoyib menta didagoan juragan Haji dagoan atuh dagoan kalah ninggalkeun geuning dagoan juragan ya abdi ya dagoan cek Inta lumpat bari teu nulih kana jajalaneun ceduk indung sukuna teh ditajong kana akar meh bae awakna teh ngagaleong rubuh suku nyeri nyanyautan aduh janon sia dasar suku teu make mata kayang teh deuleu tadi hareup teh akar jadi we ditajong sia coba deuleu lamun mataan salamat sia teh moal ditajong kieu nya kitu kukulutusna Inta nepikeun ka sisi wahangan duanana geus teu kuat nahan kacape napas rengha pranjuk nyenen kemis beungeut beureum kesa ngoprot saluar awak antukna brek Haji Thoyib teh aniprek bakat tingku cape teu lila disusul ku Inta langsung brek manehna ge sarua aniprek bangun ku cape Heuta aduh dia aduh kami geus teu kuat leumbang euy halah suku nyarancad dada sesek eungap euy beda ari geus kolot mah kieu karasanana teh cek Haji Thoyib nya we di dinya marada lindu ku tatangkalan panon poe ge teu pati panas karasana hawana rada tiis cai wahangan anu herang ngaguruh kadengena mepende kanu tas cape karasana mantak betah tumanina sok hanya kalpisan waktosna anu parantos nyekapan jajar carios sang saradihaja dina bagian anu ka-12 hasil karangan U Suhendar dicekapkeun dugikeun ka dihila insyaallah Mang Acil gentra suara baris nepangan deui ngalajengkeun carios anu salajengna. Hatur nuhun kanggo sadayana siapunten anu kasuhun tina naon rukti kaluluputan kalepatanana. Sateu acan amit mundur di subscribe heula, like heula nya supados tiasa tepang deui. Salam baktos, salam kelujengan, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.